Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Wa qala fi ayatil ukhra qul hal yastawina alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamuna. War-Rahmanul Qudusul Ba'isul Muqtadir Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ya Allah fika lisani wasita qalbi wa azrata qawli bilutika ya Allah. Azilta bi ilmika wa wadurta qalbi wa nawir qati azilan bi qudratika ya Allah. Asri sodi wa sahil ismatika. Allahumma qin waridil halimin haisulayat tasibi duri masat wal ta'ab. Allahumma sholli ala li ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadi fil adsadi wa ala qabri fi kuburihi wa ala washabihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu Allah baban masdudan wa man ada hijaban masdudan wa ala alihi wa sallam taslimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ni'matil ijad wa ni'matil imdad wa ni'matil iman wal islam wal ihsan. Dipayun orang sadaya kami manjatkan puji puja kali syukur hakikat kalau Rabbun Gopun alhamdulillah dan lagi orang sadayana yang pakserampak partisipasi dina raraga tolabul ilmi dina raraga alaksanakan kewajiban ti Allah sareng ti Rasulna. Moga-moga masing tiasa ngalengitkeun kabodohan ngadatangkeun kapinteran turta ngalaksanakeun urang sadayana hak ti Allah sareng ti Rasul bisa ngagugur kewajiban di dunia ugi ka parat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sholawat kali salam mugia ku urang sadayana tinggal turakeun ka junjungan alam baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun alikul wargana alikurib alimutawasid alibahin para sahabatna atau tabiin tabiat solihin muslimin muslimat kalbat orang muslimin hadir sadayana. Mugi-mugi diangkat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan muslimin muslimat ahli sunnah wal jamaah akhir hayat masih kagolongkeun saadah dunia sareng akhirat dititelan mahfuzul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pangaosan nu kusim kuring dihormat kalian mugia dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Dermah sakita teh kacira hesena ngomong kita anu bunur jeung nu bala teh hese katurutak kilo geus kieu. Ieu mah saayana sabuktina muga-muga disarengan ku taufik sareng hidayah khususna keur disim kuring umum jamaah nu sami hadir sadayana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bismillatil mustadmiatil sifatil uluwiyah al-mun'im bijalailin ni'am al-mun'im bidaqaiqiha. Bismillahi ngawiti ingsun kalawan nyebut jenengan Allah sifati Allah ar-Rahmani kang maparingan nikmat gede Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maparingan nikmat cilik Allah ing dalam akhirat pakot.
Alhamdulillah utawi sakehe puji kang papat perkara iku lillahi tetep pada we Allah Rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam. Wal akibatu lan andowene wal akibatun kan lan andolan kan wene adab siksa ilmu wal akibatu lil muttaqina kale wong takwa kabeh. Wala udwana lan ora nononya satru kang dolim illa ala dolimina angin wong kang dolim kabeh. Wa sholatu lan utawi sholawat wa salamun lan kaselamatan ala wali khalqihi ing atase kang bagus-baguse makhluk Allah Muhammadin nyatane kanjeng Muhammad wa ala lan ing atase ali kulawarina kanjeng Nabi wa sahabi lan sahabat kanjeng Nabi ajmaina sakabeh pisan ajmaina sakabeh. Bismillahan kalawan ngawitan nyebat jenengan Allah. Allah teh anu sifat Rahmana, Allah teh anu sifat Rahim, tegasna anu welas asih. Anu maparina nikmat gede di dunia pon pila lagi mapar ar-rahimi tur kang maparina nikmat cilik Allah di akhirat pakot. Anu sunalingkasna nama Allah teh kalawan maparina nikmat gede anu diantawisna dina sapalina kulikon nikmatan mi'ata juz'an al-wahidah fid dunya tis'atu wa tis'ina fil akhirah. Tegasna nama Allah anu sifat Rahman maparina nikmat gede di alam dunia teh sanes kanten gede nu nikmatna. Tegas nama gede teh seueur anu ngahapna eta kanikmatan. Padahal Allah ngadamel nikmat 100 nikmat, ku Allah nikmat nu hiji dipasikeun di alam dunia, nu 88 ku Allah jaga di akhirat. Tegasna ar-rahimi kan maparina nikmat cilik Allah ing dalam akhirat pakot atau akhirat koloko. Anu sanes kanten di akhirat teh sanes nikmat cilikna. Tegas nama nu ngasaeutik nu ngahapna kana eta kanikmatan anu engke di akhirat. Tegas hari di dunia mah panan bahasana teh mun anu biasa mah tukring mah jadi bahasa Allah sifat Rahman ku keagungan Allah ku kekawasan Allah ku rahmana Allah kajen di alam dunia mah jalma nu syukur nu kufur nu taat nu maksiat nu ibadah nu haram jadah oge bahasana kabeh ge ku Allah dimilikan kabeh ge ku Allah direjekian kabeh ge ku Allah dipaparina nikmat. Malah mun dibandingkeun mah jeung jalma anu syukur jeung jalma anu kufur kana kanikmatan ti Allah teh loba anu ngadahar ngahapna ngamilikna teh loba keneh nu kufurna daripada jalma anu syukur rada hese cenah basalna teh mah. Eta mah teh saeutik bagean ngaji jeung ngabakti salat jeung sumbayang teu kurang-kurang ibadahna mah tapi rezekina seret kitu aya bahasa kitu pan di dunia mah gitu rara-rara syarat. Nah jalma eta tara ngaji tara ngabakti teu salat teu sembahyang boro-boro ibadah sunat ibadah wajib ge loba ditotolerekeun tapi rezekina. Nah jadi di dunia mah Allah sifat Rahman maparinkeun nikmat hiji ka alam dunia teh ku sararea kitu. Padahal anu gede loba hitungan rumus nikmat mah jaga di akhirat. Kuli konikmatan mi'ata juz'an al-wahidah fid dunya tis'atu wa tis'ina fil akhirah. Allah ngadamel nikmat nu hiji ku Allah dipasikeun di alam dunia kasararea nu 88 ku Allah engke di akhirat. Nah nu mah dilogatan nanti cilik dinya teh ar-rahimi kan maparina nikmat cilik Allah ing dalam akhirat poloko atau fakot. Di akhirat tungkul cilik teh saeutik anu ngahapna langsung kana eta kanikmatan anu 88 da kudu bener-bener atuh eta mah. Da eta mah ganjaran yakin jelas aya di dunia mah ku Allah dipasikeun eta di alam dunia teh hakna sanes kanten tina ganjaran lain waktuna di alam dunia dipasikeun tina ganjaran. Dina oge dina ayana kanyaanna rahmati Allah teh kabarokahan dina aktivitas amalia urang di alam dunia ima dina ngajina wa ima dina ayeuna salatna wa ima dina aktivitas anu diperintahkeun Allah jeung Rasulna niat hade ikhlas insyaallah
ku Allah dipasikeun barokah di alam dunia, repeh rapi rumah tanggana, barokah ibadah bisa wae. Saroleh sarolihan anak incuna eta barokah tina ibadah ku Allah dipasikeun ka anak incuna. Tak kitu cager bager tina sosna ku Allah dipasikeun tina barokahna. Tina sanes kanten kabarokahanana amalia aktivitas urang di alam dunia parentah Allah jeung Rasulna dipasikeun ku Allah kabarokahan di alam dunia. Insyaallah ganjaran janji Allah innallaha la yuhliqul mi'ad. Di mana urang geus ngaliwatan proses maut ahli surga insyaallah berentak kaituna bakal dipasikeun ganjaranana nyaeta urang ku ngaliwatan maut heula ahli bagja mau langsung ka surga wayahna proses maut heula ahli neraka mau langsung ka neraka wayahna ngaliwatan proses maut heula kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh ge wayahna ngaliwatan urang heula kakara beureun kaituna ke akhirat dan ke surga jauh kene ngan sebagian nikmat surga ku Allah janji ganjaran jeung siksaan bakal dipasikeun. Pertama awal akhirat teh awal manjil fi qabrihi ayul alam barzah tegasna alam barzah termasuk akhirat teh baina dunia wal akhirah antara dunia jeung akhirat. Pertama di alam barzah kalau di alam barzah mah ku Allah sebagian dipasi-pasikeun akhirnya tina ganjaran oge sareng siksaan. Ganjaran muga-muga urang aktivitas amalia urang di alam dunia dina leresna aya panampian Allah Subhanahu wa taala sing kapeting hasil kala buah kapeting hasil barokah di alam dunia buahna ganjaran jagan di akhirat sing dipaparinan niat anu sae dibarengan ke mana anu ikhlas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta pokok pertama tah oge kaituna termasuk Allah anu maparina nikmat gede di alam dunia akeh nu ngahakna maparina nikmat cilik Allah di akhirat saeutik anu ngahakna kana eta kanikmatan. Allah teh anu Rahman teh Allah teh anu Rahim teh Allah teh sifatna holik benten sareng makhluk lamun seug makhluk mapan aya bahasana aya bahasa aya makhluk mah bisa oge cueut kanu hideung ponteng kanu poneng bahasa kuring sok kitu ngomongkeun cueut kanu hideung ponteng kana poneng di mana deukeut jeung kuring di mana dulur kuring di mana akrab jeung kuring pasti bakal dibere naon dibere ku kuring kitu sabab si eta mah deukeut jeung kuring bari dulur kuring bari tetangga bari bager ka kuring penting ieu mah lalakona kuring begitu. Jalma mah makhluk di mana cuut kanu hideung ponteng kanu koneng deukeut jeung kuring dulur kuring keluarga kuring akrab jeung kuring bahkan bager ka kuring pasti bakal dibageran deui ku kuring gitu. Nah jadi yakin jelas ieu Allah mah itu bahasa teu kitu kanu kufur kanu syukur kanu taat kanu maksiat kanu ibadah kanu haram jadah kanu saleh kanu thaleh kanu bager ge di muka alam dunia ku Allah dipasihan begitu ku Allah dipasihan tapi toh jalma mah makhluk lain deui bahasana di mana we malah sok loba kakirian jadi kunaon cenah ieu teh sakitu deukeut pisan madrasah deukeut pisan kana pangimaran masjid ieu jalan teh mereka kieu aya ka bawah dituna alus anu pan eta mah beureum cenah kitu betak dialuskeun teh aya belah dia kana dia pan hejo cenah eta mah aya kitu di dunia mah aya kitu makhluk mah jelema mah tapi Allah mah teu bahasana anu syukur kanu kufur kanu taat maksiat ku Allah dipasihan bahkan digamarkeun lamun dina jalma anu kufur mah gambaran ketigana teh kemudian dina gambaran lauk dina balong mah gede sogotna tetejeh totojer naon ngaranna teh gurame nya gurame nu badag teh gerak kungguran pangajengan mah kocokok kepada gurame pan gitu karena itu teh totojer ka batu sosontro teh gede ari parantah Allah bang kolam bedegong gitu tapi aya rok emas nya kalau masalah mau digambarkan, dicontohkan di jelema muslimin, muslimat, mukminat hese teh. Malah digeureuh-geureuh ku jelema syukur teh nu tadi teh ageungan.
cara aing atau hirup mah teu ngaji tengah bab itu salat sembiang anak calalager rumah tangga repeh rapi rezeki teu kurang-kurang mah ieu menaon ngan pagawean teh ngaji jeung ngaji tapi bodoh bae kitu ngomong teh nyungap cenah kitu kayak teh balikeun tak kitu jadi di alam dunia mah yakin ku Allah di paparinan tak kitu milikna di paparinan rezekina gede kaciri gede rezekina gede huapna di mana gede huapna rada bukit truk bukit daharan teh moal mungkin gitu genut aya bukit daharan gitu tah jadi kesimpulanana Allah maparingan nikmat gede nikmat leutik nikmat gede di alam dunia gede nu ngahakna leutik kanikmatanana di akhirat gede kenikmatna saeutik anu ngahakna moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala di paparinan di alam dunia sanajan nikmat leutik sing karasa nikmatna dunia na pon pila lagi menjaga urang sing aya nasib aya bagian nikmat anu gede 88 di akhirat amin ya rabbal alamin pokok pertama mau nang nikmat mah hiji maot mawa iman jeung Islam kadua mautna mawa amal anu soleh dibarengan jeung ridho Allah Subhanahu wa taala di mana menang pangampura menang rahmat si Gusti Allah ridho Allah eta jalma nikmat menang ayeuna pangampura ti para malaikat eta ngaliwatan istighfar para malaikat eta geus menang nikmat menang syafaat Rasulullah eta geus menang nikmat abagian ngumben talaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu geus nikmat keun ke jaga di akhirat amin ya robbal cukup amin da sabenerna teh tah nu ngaradi ieu mah insyaallah amin muga Gusti nyubadanan kana kahoyong urang sadayana keun ke kanikmatan jaga di akhirat ieu kanikmatan di dunia anu hiji teh aku sararea ulah mata ngurangan kana kanikmatan jaga nu 88 di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin robi jirna wala tanqusuna warzuqna nikmatal dunya wa nikmatal akhirah robi anzilna munajalan mubarakan wa anta khairul munzilin bi ghairi masaqat wala amin ya rabbal alamin alhamdulillah tawi sake puji alhamdulillah ari sadayana puji dari mengamimikian mengkewet yang dari kebenaran dari panona teuki alhamdulillah ari sadayana puji anu opat tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala lillahi tetap kaguli Gusti Allah rabbil alamin anu mangeranan sakabeh alam alhamdulillah ari sadayana puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis eta tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala lillahi ka Gusti Allah Allah teh Rabbul alamin nu mangeranan sakabeh alam anu ngurusan sakabeh alam dimulai urang dihirupkeun ku Allah urang hirup di urusan ku Allah anu kahiji di alam arwah anu kadua urang dihirupkeun di urusan ku Allah Rabbul alamin tegasna mah di alam rahim anu katilu urang sadaya ayeuna anu nuju ku Allah urang diurus diatur dimulai ayeuna rengkak laku lampah kecap jeung kieu bahasana eta diurus ku Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin nu mangeranan nu mangurusan sakabeh alam dina sakabeh alam urang geus diurusan hiji di alam arwah di paparinan urang hirup salamet alhamdulillah kadua urang di alam rahim kakitu alam rahim ibu ka urang di paparinan ayeuna kabarokahan sarta kasalamatan teu saeutik panjalma nasibna ayeuna anu ngawat kene dina patuangan nu janten ibuna urang di paparinan aya dijaga diraksa terus diurusan ku Allah Subhanahu wa taala disalametkeun dihirupkeun dina jero patuangan nu janten ibu dina alam anu ka dua ayeuna urang dina alam anu kasabariji alam anu ka tilu hiji di alam arwah kadua di alam rahim katilu di alam dunia alam dunia teh nu disebutkeun alam fana alam ruksa mun dunia ieu nu disebutkeun alam sogir eta disebutkeun alam sogir ai alam teh tadamelang Gusti Allah ari sogirna leutik ieu alam teh nu kasida leutikna teh
sakumaha leutikna ge tong nyaritakeun leutik sote cek munggu hakikat sakitu. Munggu syariatna mah disebutkeun leutik tong nyaritakeun sadunia, tong nyaritakeun ayeuna sajawa barat, sakabupaten, ayeuna sakabupaten, sakacamati, 10 desa geus kasorang urang cantat. 10 desa dina nyaritakeun ayeuna alam leutikna. Sakitu. Tong nyaritakeun ayeuna 10 desa sampai sacintarana urang umur di dieu misalkan geus 30 tahun atau 25 tahun geus kaaprak kampungna can atawa wilayahna disebutkeun alam sogirna di dinya teh. Jadi lamun eta ganjaran ku Allah dipasikeun entong nyatakeun ku sadunia ayeuna sategal puncak ahli ibadah ahli soleh. Kagitu ganjaranana hayang dipasikeun ku Allah di alam dunia dimulai aktivitas di amaliyahna kawajiban ngalaksanakeun salat wajib nepi ka rawatibna ditamahan ayeuna termasuk tahajud hajat nulungan tobat di berang duhana ditamahan ku zikir tasbih tahlil tahmid jeung sabangsana ku Allah hayang dipasikeun ke urang di alam dunia eta ganjaran moal aya kacukupan moal aya kamahian ganjaran lamun dipasikeun ku Allah di alam dunia. Sabab di alam dunia mah sanes tempat ganjaran jeung tempat anu katida leutikna disebut teh alam sogir. Mana alam kabir? Alam kabir mah jaga di akhirat di palantaran kiamat di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ditu atuh rek dikumahakeun ngadakohkeun jauh hiji dibales 10, maca sholawat sabalikan dibales 10, maca kulhu 3 balikan sarajeng 30 sarajeng ngaji Quran 30 juz satamatan Al-Quran barada gungkul ganjaran hege dibeunceun kaul entong nyaritakeun ayeuna para ajengan para kiai ahli soleh ahli nu beunghar anu berehan mangdasep ku Allah ganjaranna dibikeun di alam dunia geus mangahi imah mangdasep ganjaranna bener teh. Gitu lamun ayeuna ieu dunia disebutkeun alam sogir dibutuhkeun gambaran contoh ganjaran dipasikeun di alam dunia. Ai itu mah di alam akhirat mah itu mah panan waktuna jeung tempatna disebut lagi alam dunia, alam sogir, alam akhirah, alam kabir. Ayeuna mah urang keur di alam dunia tadi disebutkeun sogirna munggu hakikatna eta mah jadi sanes waktuna keur ganjaran. Ingat-ingali ayeuna mah jadina nama sanajan disebutkeun alam dunia alam sogir tah kitu entong nyaritakeun sakacamatan sadesa Cibodas oge kuring 35 tahun kurang lebih di dieu asa can kaaprak kabeh. Tah kitu can kaaprak kabeh malah nya ngaran tamurupa katungtung hilir teh meureun kacamatan di Jati 10 desa naon disebutna teh leuwih keusiknya. Nyahogaran lupa panan can nyaho nyeritakeun leuwih keusik teh tah kitu. Tah kitu berarti ye disebutkeun alam sogir sote alam nadamelan Gusti Allah sogir leutik sote leutik masalah keur di tempatan kuburuhan ganjaran di Allah sareng di Rasulullah tah kitu. Dan urang berarti meureun kali ngayakinkeun yu'minuna bil ghaibi ngimankeun kana perkara gaib ayeuna anu bakal kasorang karana pan ku urang sararea nyaeta anu bakal ayeuna kapayunan ku urang alam naon alam anu ka opat disebutkeun urang mah alam kubur atanapi disebutkeun alam barzah alam kubur alam barzah teh tempat pertama akhirat disebutkan baina dunia wal akhirah antara dunia jeung akhirat berarti di dinya mimitina tapi dinya mah upami ahli bagja Allah bakal dipasihkeun ka bagjaanana upami ahli saqawah ahli cilaka tah mangka meureun bakal dipasihkeun deui tapi na kacilakaanana cilaka di akhirat mah artina maut teu mawa teu husnul khotimah teu kabawa iman Islam teu dibarengan ridho Gusti Allah. Moga-moga bae kurang ku Allah Subhanahu wa taala nedda usaha jeung ngadua dina alam anu kaopat alam anu bakal kasorang karana panurang sadayana akhir hayat ieu masing ditungtungan saadah dunia jeung keduduanana teh saadah dunia jeung
akhirat. Bagja dunia, bagja akhirat disebutkan sai dunia akhirat teh. Contoh gambaranna, wah saya sama bener bagja mautna teh, mautna malam Jumaah, mautna poe Jumaah, keur mah deui ahli ibadah, kata mah mautna poe Jumaah malam Jumaah. Eta teh sebutna teh kitu berarti mulai eta teh kasebutna bagja dunia akhirat. Sahidu dunia, sahidu fi dunia, sahidu fil akhirat. Bagja dunia, bagja akhirat. Jadi kalau panandina pentingan malam Jumaah jeung poe Jumaah mah anu produksi disebutna teh saidul ayam lailul ayam. Maka disebutna di dinya mah kabeneran bagja ka jalma teh maotna malam Jumaah, poe Jumaah, keur mah ahli ibadah. Gitu. Kayak mah sahid dunia aya sahid akhirat unggul. Sahid dunia, sahid dunia unggul. Belum tentu sahid akhirat, sahid dunia unggul. Saya mah kebenaran maot teh bagja, maot malam Jumaah mana nama. Maot Jumaah. Ngan keur hirupna tebeuki ibadah. Jadi bagja teh bagja cek munggu jelema peda dina malam Jumaah poe Jumaah kabawa mulyana ku poe Jumaah jeung malam Jumaah. Ngan belum tentu di akhirat bagjana sabab di dunia ge teu pati beuki kana ibadah. Di mana tempat dibeki karena ibadah nukang ngomong pada gong ka Gusti Allah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Jadi anu termasuk husnul khotimah teh sae panungtungan. Ari husnul eta alus ari khotimah panungtungan anu sae maot dina panungtungan mawa iman jeung Islam. Saur Sayyidina Ali karamallahu wajhahu tamamul ma'asi mal iman wal Islam. Pang sampurna jalma na maot teh kabawa imanna jeung Islam. Kerjasna mawa iman jeung Islam teh keur dina kaayaan 11an iman kuat kitu. Islam ayeuna dipertahankeun bener-bener, satu ibadahna rada meningkat, dawam begitu disebutkeun meningkat teh kitu da. Kitu mun salat wajib ditamah jeung wiridanana tah termasuk eta teh aya dina perjalanan ridho Allah husnul khotimah. Husnul khotimah saya panungtungan beuki kolot teberenan disebutkan lamun keur ngora teu pati beuki kitu atawa rada carang jarang ngadul. Nah di manajemen sabere umur ayeuna 30 tahun 40 tahun nepi ka 50 tahun ka dieu nu tadina teh ngaji Quran nu tadina salat teh belang betong ayeuna mah biasa kitu belang betong teh waktu kitu da tage kabeh we sararea ge salat mah belang betong lainnya kitu lohor salat pre deui teu aya dieu salat teu sore begu hideung mangi-mangi deui asar belang deui kitu mangi deui maghrib kitu salat belang betong adengan kitu belang betong ngan anu dikarepkeun belang betong eta mah pas dawam disebut deui belang betong maghrib salat isya salat subuh teu dina nyana subuh salat lohor teu asar salat maghrib salat isya teu eta mah belang betong teh jadi teu nyambung lain dawam. Aya belang betong anu alus dawam, cara nu tadi aya belang betong nu goreng. Nya eta termasuk subuh salat lohor teu, subuh lohor salat asar teu jadi saware. Begitu. Moga-moga mah sing anu belangna belang betongna anu alus. Nya teu duhur salat begitu. Pre deui asar salat, pre deui maghrib salat kitu ta eta. Maka bahkan anu kitu mah saur Allah Subhanahu wa taala dina dawuhanana dileungitkeun panyakit sirikna, dileungitkeun penyakit dengkina, dileungitkeun penyakit mangmang dina hatena, tah termasuk jalma anu salatna dawam. Di antawisna innal insana khuliqa haluma idza saru jajua wa idza masaru khairul manwa ilal musallina alladzinahum ala salatihim daimun. Eta penyakit luh kesah teh da aya di sararea ge, penyakit panasan aya. Penyakit di mana ayeuna menang nikmat sok jempling, di mana menang bibit beroit penyakit sok ganeng. Eta teh penyakit di sararea teh. Teh aya keur jelema anu dawam salatna anu belang betongna alus cara tadi mah tak kitu. Leungit penyakit eta teh. Sabab naon? Aya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Tak kitu. Jadi ilal ladina am salat indaimun dapat kecualikeun moal aya
panyakit eta teh di jalma anu salatna daimun teh dawam teh anu 5 waktu belang betong alus kitu ti magrib isya subuh lohor asar magrib deui kitu ta eta insyaallah bakal leungit panyakit nu tadi teh di mana menang nikmat biasa di mana menang bibit perut penyakit biasa tak itu paling dina doa jeung ikhtiarna akara intinya la haula wala quwata illa billahil aliyul qadim tawakkaltu ala Allah. Muga-muga bae sakali deui urang sadayana Allah Subhanahu wa taala dina yang harapan ayeuna alam anu kaopat masih kene sabaraha alam deui kaituna ulah sampai ka urang sadayana aya dina kakufuran, aya dina kakafiran, aya dina pamurtadan, aya dina sul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Sakitu bae di alam kitab kakirangan sareng kalangkungan hapunten kasuna bulan katada. Moga-moga bae sidi paparingan kasehatan jasmani sarta kesehatan khusus diri sim kuring sakeluarga umum jamaah nu sanes sadayana amin.